Aduh, ini rambut ulah keling ini kudu dikelamas nih, kudu banyak dikelamas nih. Asik goyang, Mang. Ada makanan di meja, di robok kursi. Goyang terus. Mana namanya liwung kenanya halus dong. Ah, bulu gitu ada di sana. Eta jadi mana tangui wae. Ulang teh mulung limus mana ke mana? Oh ya teh rek ke mana? Ah, bukan ka dia tarik mulung limus. Mainan limus taweuh. Geuning mana tukang mulung anak? Da urang mah mulung we nyolong. Aya limus burung. Mah aya di jadian hiji. Mana? Tuh aya hiji. Ah, si nabu. Eta teh nya capean diuk. Hayu ulah ka saung. Aduh, ya wi tara panan deui. Ini malam teh kuit teh alhamdulillah. Itu mana ada naon? Kayak biasa coy, teh gula. Mantap. Ah, ieu limus saha? Limus batur mana? Ih, limus teh nya mana masakan doang deui. Alhamdulillah kok pula keadaan halus. Coba menyemarang tek kieu. Tomat oga nu marantek terus nembogana. Ih, meni halus aya tomat teh. Biasa tos mulungan limu, area limus saha? Inang limus batur. Ini nya kieu. Buguan urang ge palna geus we mau balik ageuleuh. Ah, mani balalak ieu sapukeun nya. Nya. Ini Kang Ujang kemana? Bapak mah awal udah gitu. Bapaknya nih yang janda. Mana mah ke bapak teh gitu. Ya tentu anak gitu. Kemarin kayak bapak udah ke imah janda. Da urang mah teu percaya santi koge. Teh serah teteh. Lagu naon nih teh? Dangdut. Lagu artis Kang Ujang mau ngeterna kalau ada makanan di meja mendel nabrak teh ya. Oke ya. Bapak tas ke mana? Ke studio. Ayo orang joget. Kalau ada makanan di meja di bawah kursi ya. Menit.
jelema waras. Itu cara orang asik kawan. Kang, ayo naon? Orang aki nyam duit orang kerbutuh. Abros yang boga duit orang. Da urangna paling ge teh gede nyam nage paling ge 5 juta. 5 juta mah gede, Kang. Pan urang teh Kang kerbutuh teh jeung nyunatan si Tanuk. Bapak, tanda teh disunatan. Tuh bager kan nunggan boga duit. Bapak mun geus disunatan yang kuda zebra. Kuda zebra jeung naon maneh teh? Atuh deung ditaekan bapaknya. Mending meuli helikopter daripada kuda. Bapaknya harus bohong wae atuh nu. Bapak Lilis yang kecantikan. Mana mah teu kudu kecantikan mana segelis. Atuh udah Bapak Lilis yang sing gelis. Ye manehna teu kudu pelawatan nana tekan aja gitu. Urang mah geus remaja ece. Oh nya mau jangan orang kita jenis. Eta pan si Lilis mah kos ini mah jenis. Kudu kecantikan teh kudu dibalik kudu ya kan daun. Nyunatan si tanang ge can boga. Atuh kan Lilis can pernah dibalikin sabun-sabun aja. Ai maneh make naon tuh digasrok batu. Digasrok make tapas kelapa Bapak. Casok ngarakun aing wae. Atuh dah Bapak mulai balik kecantikan. Nogeng nono belanja ku Bapak teh dibalikan. Ngomong deui teteh perawatan mahal. Aya lain teh hayang balikan aing teh boga duit. Aduh bapaknya usaha. Aing usaha barang poteng. Tapi ajen Bapak. Sing sabar atuh Bapak. Urang sabar kumaha nu jadi kolot. Aduh Bapak penutup. Atuh lah aing ngamangin pikeun. Tanahnya aing disunatan dong kuda zebra. Kuda zebra mending anu Kang Tisna kok. Ambo aya anu mang meuli. Teh meuli mah kun make duit kain kado kelati. Terus teh mendingan kain gratis. Pokoknya tanah nyombong. Tanahnya apa ka Bapak? Asuh bali mata budak. Anak Kang Janga beserius. Beserian apa leungeut? Kamu ka Bapak teh. Ingewa manyun kitu. Urang ganteng da teh era. Ganteng juga bujur panci. Yang bujur panci, yang bujur asupan. Si Tono mah tapi loba kahayang. Si Eta mah tapi sabar. Oh, alhamdulillah tuh ketemu. Nah, Lilis jadi awetnya gitu. Udah bebersih ya. Jadi awewe. Lain awewe hungkul kudu bebersih mah. Sakabeh jelema kudu bersih kawe. Mantul Bapak. Kamu jang manganten lah. Mana kepedean. Emang orang ganteng. Gatengan taleh Kang Tisna. Atuh sanu ngajorekeun salaki. Si Ona ge ngomong ka urang. Panggantengna sabenur. Sabunia kolol ijo. Benua ce lain bunia. Maku urang teh cadel. Eta Kang Tisna kakak mau disesel. Urang refleks. Lain refleks Kang, refleks. Maklum urang alin lulusan sajana. Enggak selulusan orang tuh Kang. Kurang lulusan S3. S3 teh S mambo, S lilin, S campur. Ulah ngaruksak. Boleh kan urang yo. Rek nang ayo ah. Bang Ujang ada kemana? Ayo dadah. Urangnya lapar, ayo ah balik.